Mang, stasiun sabaraha mang? Stasiun mana? Stasiun Panloba coy. Nyaho urang ge mang, stasiun Maloba. Aya stasiun Parung, stasiun Tanah Abang, stasiun Penyo, jeung Sejabana. Eta sia nyaho, dek naon kudu make nanya. Urang nyaho mang, maksud urang ongkosna sabaraha? Atuh tergantung lah eta mah. Tergantung kumaha mang? Tergantung. Lamun naik taksi atuh rada mahal. Tapi lamun nyeureut tampang sia mah pantes-pantesan naik taksi. Mending kena sia mah naik ABM. Naik mobil truk, mobil awi sia kitu na. Ari eta mah nyaho mang, mangkana urang nanya ari ngojek sabaraha. Ngomong ti tadi ngojek gitu. Pantes tadi ge ngomong ngojek. Emang ngomong-ngomong, sia ka mana? Amjad, ke stasiun mang, ke stasiun. Oke. Sia naik ojek sama motor bae. Rugi sia lamun naik 2 motor mah. Ngabejan beng makasih ya. Iya emang sa motor. Urang nanya ongkosna sabaraha. Yang geus sia wani belah duit. Kok malah nanya urang? Age urang nanya ke mamang. Sabaraha duit ongkosna? Mang, ieu mah masalah ongkos, masalah prinsip masalahna. Mang, naon urusana ongkos jeung prinsip. Kosong-kosong digede gua aing. Ieu bae, ndok ngojek apa nek kacet gelut jeung aing. Mang, jangan nunun aing emosi. Emang satu kang ojekna. Lain mamang. Udah bae aing keur nyantai di dieu. Lain ngomong ti tadi. Bego. Sia nu bego. Dasar geus hideung sia goreng hirup deui.